Ayeuna karakterna Eyang Buana Putih sikap jeung caritaan anu tenang harita dijawab Gunang Bule. Mbah Bentar kedah uninga mahnya sawai anu miharep ngapimirit catatan rahasia teh tangtos we kedah tiasa ngungkulan heula diri abi kitu. Magi upami teu kitu mah pamohalan eta catatan rahasia dipasikeun teu pupuguh. Margi memang kitu katang tuanana anu lumaku sanes. Punten we sanes nangtang janten ayeuna mah kantun bade kumaha ieu sikap sareng tindakan Mbah Bentar. Mbah Bentar terus nyarita deui. Dengekeun ku si lain Nang Bule. Dewek lain bae bakal mampu ngungkulan kekuatan ilmu si lain. Tapi si lain bakal dibinasakeun ku dewek Nang Bule. Dewek geus moal mere diampun ka si lain. Anu keukeuh moal mikeun catatan rahasia ka dewek. Nya upami kitu mah abdi ge kangaranana bade aya anu ngabinasa mah tangtos we bakal upaya ngabela diri mah. Margi abdi memang kedah nyaah ka diri kitu Mbah Bentar. Mbah Bentar langsung harita ngawangun pasangan. Netep seukeut ka Nang Bule betus nyarita. Sanajan si lain boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi Nang Bule. Dengekeun sia. Si lain tetep moal mampu ngimbangan kekuatan ilmu Bentar jagat tu digunakeun ku dewek Nang Bule. Si lain montong ka dohong. Sabab sakedeung deui si lain bakal ajal binasa mangsa kabeunangan ku panarjang dewek. Nang Bule ngaret ka manggali terus nyarita. Langsung saya mang ayeuna mundur sok mang nya mundurnya. Margi abdi jelas kedah ngayunan Mbah Bentar mang. Ya kalian memang kedah di lakonan ku abdi mang. Ya mang menjadikan mengertos nang. Hanya saja harus tetap mewaspadaan ya, harus mewaspadaan. Sebab kekuatan ilmu Mbah Bentar tidak bisa dianggap enteng nang ya. Hati-hati nang ya. Selain itu Mbah Bentar sudah membogaan tekad untuk membinasakan lawan nang. Sekarang emang memundur ya, memundur emang. Geus kitu mah. Manggali terus ngajoelat kudu ka lebah Dewi Kayang anu kakarek bisa ngoreal huda. Terus diuk dibantuan ku si Jawa idaman harita Dewi Kayang terus cengkat nangtung. Sedengkeun Nang Bule netep ka Mbah Bentar betus nyarita. Mbah Bentar tekedah waka mastikeun bakal mampu ngabinasakeun diri abi. Margi anu kagungan hak nyabut nyawa abi mah lintang ti anu makawasa mah. Punten ya sanes bade mamatahan ka Mbah Bentar nyambahnya. Mbah Bentar anu ngarasa boga angkehan bakal mampu ngabinasakeun lawan harita terus nyarita. Si lain teu kudu mamatan ka dewek sagarupa Nang Bule. Anu kawasa kana nyawa ilaing memang dewek deuleu. Anu mata kayeuna ku dewek bakal dibuktikeun kekuatan panarajang anu bakal mampu ngabinasakeun si lain Nang Bule. Tak dasa ilmu Bentar jagat.
Majuna Rajang ngagunakeun kekuatan ilmu bentar jagat dina jurus benteng Sagara Bejo atawa Sagara Hejo. Sanajan Panarajangna teu ngagunakeun pakarang, tapi da puguh Panarajang nu dibarengan ku kekuatan tenaga lapisan tingkat tinggi teu matak aneh mun angin samperan Panarajangna nebak kuat karena badan lawan. Nang bule harita ngabendung Panarajang lawan, bantrokan kekuatan tenaga lapisan ngaliwatan legeun masing-masing harita lumangsung. Nang bule ngadro kaget baritus ngajalig di kadorong mundur sabawa lengkah ka tukang. Sedangkan Mbah Bentar ngan saukur ngageser setengah lengkah ka tukang. Mbah Bentar ngagentak luncat nyusul tepus ku Panarajang susulan. Nang bulan ngimbangan Panarajang nu jadi lawan, malah bisa ngasukeun Panarajang na ka nu jadi lawan. Suki bergas. Nang bule ngaranjung kaget sabab Panarajang na taya pangaruh naon-naon pikeun lawan. Gese waktu sababaraha detik sanggeusna nang bule ngasukeun Panarajang ka nu jilawan. Harita Panarajang balasan leungeun katu Mbah Bentar. Ngahantem kana dada nang bule. Sat hiuk berat. Abdi kabenangan deui Nang bule ngagerunahan kanjari betos ngabangkiang menurut sabawa lengkah katukang. Mbah Bentar mancu dina tangtunganana bari ngumbar caitanana. Kabandungan Gusti lain nang bule. Sanajan Panarajang silaing tadi kena kana anggota badan dewek, tapi ku dewek teu karasa naon-naon Delicia. Panarajang silaing eueuh pangaruhna pikeun dewek lalang bule. Eta kaayaan nandakeun kakuatan Panarajang silaing teu mampu ngimpangan kana kakuatan jurus benteng Sagara Hejo. Anu matak mun silaing masih kene betah di dunia. Cek dewek leuwih hade gancang bikeun eta ka dewek catatan rahasia teh ya. Ucara kitu mangka dewek geus moal make kudu ngabinasakeun silaing nang bule. Dina seket jeung caritaan anu tenang harita nang bule ngajawab. Tarung masih kene lumangsung Mbah Bentar, Bah. Jurus nu digunakeun teh memang hebat, Bah. Hebat, Bah. Tapi abdi bade upaya sakuat tenaga we pikeun ngabela diri Mbah. Kumalgi abdi teh nyaah ka diri Abah. Malgi abdi memang ya kedanya ka diri kitu sanes. Mbah Bentar sagade diri pikeun neruskeun tarungna bari mere ancaman kanu jilawan. Silaing memang belagug nang bule. Ku dewek geus dibere tawaran sarta dibere kasempetan kalaka tetep nolak silaing. Kebled sia. Mangga geus moal aya di ampun pikeun silaing nang bule. Tadah sia jurus benteng Sagara Hejo. Jorelat Mbah Bentar maju di Narajang. Kecepatan gerak yang kekuatan Panarajangna jadi lebih dironjatkeun. Nang boleh ngimpangan Panarajang nu jilawan. Bantrokan kekuatan tenaga lapisan lumangsung deui.
sauhiu kedukias. Nang bule harita geus rek kasupkeun panarajangna kaburu kapilaanku nu jadi lawan. Dua kali panarajang Mbah Bentar ngahantem kana anggota badan bule. Sauhiu keburu geus. Aduh, kabenangan deui abi aduh. Abi kabenangan deui baraya podga. Doakeun abinya. Nang bule ngageunahan ka nyeri saterusna ngebangkieun mundur sabalengka ka tukang. Sultan mau didoakeun abi Sultan. Nada ijanjeng Sultan mah genah kana awak. Nang bule gancang ngajaga keseimbangan. Bangkieun daligeg raneg. Nang bule terus mancuhkeun di tangtunganan. Sedengkeun Mbah Bentar bari merhatikeun nuju lawan terus gombar caritanana. Kekuatan daya tahan badan si lain lumayan oge nang bule. Lumayan sakitu. Mun sedenggang kanu sejan mamangsa kebenangan 2 kali ku panarajang lewet. Geus bisa dipastikeun bakal langsung rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan. Tapi dina kakuatan panarajang anu saterusna bisa dipastikeun si lain bakal rubuh dina kaayaan eueuh nyawaan alias modar nambul. Eta anu bakal karandapan sagedeung di ku si lain. Nang bule jadi nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan puncakna nyata ilmu pancer tunggal pungkasan. Perubahan kaayaan dirina nang bule lumangsung. Ngadadak buukna anu beureum jejarocong rarancung heuras kawas-kawat. Sorot panon semua anu hurung. Kulita jadi beureum. Dina karakterna aki buana ireng, sikep jeung caritanana jadi kasar. Ningali perubahan kaayaan dirina nang bule. Harita Mbah Bentar jadi kageteun oge. Salila dirina tarung kakar harita ningali kejadian seperti itu. Tapi Mbah Bentar kakageta teu lila tetap boga angkeuhan bakal unggul. Sedengkeun nang bule musirkeun paneutupna kanu jilawan ditus nyarita. Panarajang maneh anu ngahantem kana anggota badan aing teu mampu ngarubuhkeun aing geuningan anjir. Kekuatan ilmu Bentar jagat dentar jagat rawodol anu digunakeun ku maneh kalah ka kumaha oge moal mampu dipake pikeun ngabinasakeun deui aing mah sabentar. Karep kahayang maneh anu keukeuh hayang ngarebut cacetan rahasia anu aya di aing. Eta kalakuan maneh eueuh bedana jeung rampok begal bangsat sabentar. Hayang ngarebut banda batu euleun hakna. Wah, si lain mah sarajeng koruptor ulung. Nah, nepikeun ka nagara hancur kitu sagoblok teu ngarasakeun anjing. Tapi ku aing bakal dibari kesempatan sia. Mun heueuh maneh bakal mampu modal aing. Gunakeun kekuatan panajang anu paling hebat sabentar. Goblok. Ningali sikap jeung ngadenge caritaan nang bule saperti kitu. Mbah Bentar beuki kahudang amarahna. Harita sagede diri pikeun maju narajang bari nyarita ka nu jai lawan. Nang bule. Dewek tesing nang ngarasa kaget ningali perubahan kaayaan di si lain.
rek ngagunakeun kakuatan ilmu dan wae tetep mampu ngimbangan kahebatan kakuatan ilmu pintar jagat dari sia. Hartina dina ieu tarung geus moal bisa dibantah deui. Dewek anu bakal unggul serta mampu ngabinasakeun si lain tadah sia kakuatan ilmu bentar jagat. Jorewat Mbah bentar maju dina rajang. Kakuatan panajang dironjatkeun deui. Nang boleh dina kayaan teu ingkah di tempatna harita ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Bantrokan kakuatan talaga lapisan tingkat tinggi lumangsung deui. Sauhikas. Mbah bentar ngagerok kaget sabab balukar tina eta bantrokan manehna ngadalig kadorong mundur ka tukang dua lengkah. Sedengkeun nang bule mundur salengkah. Meh dina waktu nu bareng duanana malancukeun di tangtunganana. Mbah bentar kerung bade ngomong dina jero hatena. Harabjana. Kakuatan daya pangbendung sinang bule nyata di luar dugaan aing. Balukar tina bantrokan kakuatan talaga lapisan aing jadi ngadalig kadorong mundur dua lengkah. Sedengkeun sinang bule saukur mundur salengkah. Kakuatan talaga lapisan sinang bule jelas teu bisa dianggap enteng wae. Tapi aing jadi penasaran asabila ku aing kudu eleh jajaten ku sinang bule ku budak kamali sore. Bah bentar. Jadi beki penasaran mahna sagade diri pikeun neruskeun tarungna. Nang bule nyarita deui kan dilawan mapanas ku caritaan. Mane mah hayang modalan nu deui lawan tapi gablek kamampuan ngan saukur kitu patut bentar goblok. Kumaha maneh bisa ngapimilit serta rahasia nu aya di aing sia. Males maning kadang ajedog cicing di lemur bari tadi melap-melap sampe jeung ganyol naon sia teh. Geus kudu pipilun karena urusan dunia luar anjir. Pangebegu kitu patut sia teh jadi anelan. Terus maneh montong waka agul boga kakuatan ilmu bentar jagat. Aing dia boga babatuan si bentar tukang kenang. Waluya nu bake kitu mah. Sabab nyatana mejus anjir bentar jagat teh mejus eta kakuatan ilmu teh bentar. Mbah bentar bugue jadi beki bedah amarah. Muralong kanang bule bari nyarita. Si lain kudu ngarti nang bule. Nah aing mah cika tadi oge ngarti sia teh. Dewek cacal ngagunakeun kakuatan panalajang anu sabenerna. Nah atuh kakuatan panalajang nu sabenerna ku dewek ayeuna bakal dibuktikeun. Tah kitu cek aing oge tong diengke-engke so goblok. Kawas lain kolot bae sia teh kudu erawe eleh ku aing ha. Tada sia. Jorewat Mbah bentar maju di naraja. Nang bule ngimbangan panarajang nu jilawan.
Waktu Panarjang lawan datang, harita nang bule ngabendung Panarjang lawan. Gese waktu sabawal detik Panarjang lengan katunang bule mubus nyusup di antara celah lolongkrang kosong lawan. Panarjang nang hantem dada lawan. Bus selusup hidup gas. Tapi Mbah Bentar ge bisa ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana ke kampung lawan. Saksuk dekas. Mbah Bentar jeung Nang Bule pada ting dalegleg mundur ka tukang sababalengka. Saterusna meh dina waktu anu bareng duanana gancang pada marancuhkeun di tangtunganana. Mbah Bentar kerung ngahulang kageteun sabab Panarajang nu dilawan ngabalukarkeun dadana karasa nyeri. Nandakeun kakuatan Panarjang Nang Bule mampu nembus kakuatan jurus benteng Sagara Hejo anu teu mempan ku Panarajang jeung pakarang lawan. Sedangkan Manggali si Jawara Idaman jeung Dewi Kayang malah Ki Petir anu geus bisa cengkat nangtung. Harita geus aya di didireun si Jawara Idaman ngabandungan kana lumbang Sungai Tatarung. Dewi Kayang ngaranet ka si Jawara Idaman betus nyarita. Mudah-mudahan we Nang Bule sing adina kaunggulannya Kang Gali sayang. Eta nu diharapkeun ku abdi mah da. Sabab mun tapikeun ka ere jajaten ku anu jilawan geus bisa dipasikeun bahwa Nang Bule kitu deui urang tiruan jelas bakal dibinasakeun ku si Mbah Bentar. Eta jalma geus moal mere diampun kan jilawan Kang Gali sayang. Ai. Hai Dewi Kayang permata hatiku si manisi si demplu. Tidak usah letih hati sayang ya. Aduh, akan membogaan keyakinan Nang Bule akan mampu dong untuk mengungkulan lawannya. Ya sayang. Sebab akan sudah tahu Nang Bule sudah dapat sudah dapat kuasai ilmu Panunggalan Jati Sampurna yang ada dalam catatan rahasia teh sayang manis. Demplu sih sayang. Kita menjadikan harus tetap tenang dong. Nang Bule Putus Rawing akan memenangkan pertarungan ini. Jadi jangan menjadikan selempang hati ya sayang ya. Lagian kan ada akang ya pujaanmu. I love you. Ki Petir milu mairang caritaan. Dewe keboga pamikiran nu sarua janggali. Nang Guru tentu bakal aya dina kaunggulan. Tapi dewe jadi penasaran oge ya gali. Eta janggali nyaho di mana make jeung nyebutkeun Nang Guru geus bisa nyangking sapiruhna ilmu paninggal. Panunggal Jati Sampurna. Hai. Si Jawara Idaman sudah kontak batin dengan Nang Bule ki. Kemudian melalui kontak batin Nang Bule sudah menjelaskan bahwa menumpi dirinya sudah rengse gitu ki. Dan akan datang menembongkan diri untuk mengajukan Mbah Bentar. Kemudian menjelaskan bahwa ilmu Panunggalan Jati Sampurna yang ada di catatan rahasia sudah dapat dikuasai sepenuhnya. Itu yang menjadikan regretnya hati si Jawara Idaman. Ya sekarang mah kita membandungkan lagi lah pertarungan saja ya. Sampai ke jucungnya begitu. Harita tiluanana musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsung Tatarung. Bari merhatikeun nu jilawan harita Nang Bule nyaita deui di Bandung Seri.
panajang maneh nu ngahantem kana dada aing memang lumayan oge bentar euy. Tapi tetep we mampu atau mampu ngarubuhkeun aing anjir. Anu mata kekuatan panajang maneh kudu leuwih dironcatkan ceuk aing oge anjir lain poporongos sungkul teh. Promosi we bebeakan teh. Tapi mana buktina sia? Mun heuh masok. Maneh hayang modaan aing sing bener-bener teh katrukeun pangabegug teh goblok. Mbah bentar sada di diri pikeun neruskeun tarungna. Muraleng kanang boleh betus nyarita. Si lain wani anggap enteng karena kekuatan dewek sanang boleh. Sakumaha hebatna ilmu silat si lain tetep moal bisa menang geus ya. Dewek jago kolot anu geus malang melintang di jaka jawaraan. Anu geus asa ku pangalaman dina mangsana tarung hayunan nu dilawan. Jadi eueuh ti ditu na dewek make jeung kudu ari jajateun ku budak kamari sore kawas si lain nang boleh. Saur si lain maju dagang sia. Meunggeus. Ari kitu mah aing anu bakal maju dagang sabentar. Jorela nang bule maju narajang. Sedengkeun Mbah Bentar ngagibegeun awakna. Kajadian aneh lumangsung sakujur tangtungan badan Mbah Bentar jadi dipuleun ku cahaya hejo. Waktu panarajang nang bule datang, harita nang bule jadi kageteun. Sabab kekuatan panarajangna teu bisa lajukeun kana anggota badan lawan sabab kehalangan ku cahaya hejo anu ngapuleun sakujur tangtungan badan lawan. Samemeh nang bule leungit kagagetna. Harita Mbah Bentar ngasupkeun panarajang leungeun ka tuhuna ngahantem kana badanna nang bule. Hiu berdas. Dada aing benang anjing. Dada aing benang anjing. Nang bule ngageronahan kan jari bari ngadalig ka dorong munur sabareng ka tukang. Tapi nang bule dancang ngajaga keseimbangan badanna. Dalig laneg. Nang bule saterusna mancuhkeun tangtunganana. Sedangkan Mbah Bentar ngumbar ke sukahatena. Dewek boga kayakinan salang bule goblok. Bakal si lain bakal rubus ya. Dewek boga kayakinan bakal mampu ngarubuhkeun si lain nang boleh. Sabab kabuktian kekuatan parajang si lain teu bisa laju deuleu, teu bisa kena kana anggota badan dewek. Kalaka dewek anu ngasukeun parajang ka si lain. Anu matak si lain kudu ngarti nang boleh. Kalah ku mau ge si lain moal mampu ngungkulan ajen pangarti dewek sia. Nang bule kalah kanyeun serikeun banyarita. Mane montong waka ngarasa suka hate anjir. Kawas bebenit wae teh. Tarung acan anggeus. Hartina can bisa dipastikan saha anu bakal menang. Anu jelas aing masih kene mampu pikeun neruskeun ieu tarung.
cahaya hejo anu ngabulan sakuju tangtungan maneh keur aing mah teu matak jadi kaget sabentar. Sabab dina panalajang saterusna mah panajang aing bakal tembus kana anggota badan maneh sabentar. Mbah Bentar malas caitan dilawan. Iya. Si lain ulang saukurnya capek bungkus senang boleh. Mun benar panajang selain bisa laju satakna kana anggota badan dewek hasok putihkeun ku selain nang boleh. Oke. Nang boleh itu saya tadi. Ku aing ayeuna caicaan aing bakal dibuktikan jadi kenyataan sabentar. Aing maju narajang ya. Hari tanang boleh maju di narajang. Sedangkan Mbah Bentar tengah lakukan gerakan naon-naon sabab boga anggapan kekuatan panajang lawan mau bisa kena karena anggota badana. Sabab wa mampu nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur badana. Tapi Mbah Bentar jadi kageteun. Waktu datang panajang lawan, harita panalajang nang bule tetela bisa laju nembus kekuatan cahaya hejo anu ngabuleun sakujur tangtungan badan lawan. Eta panajang geus sempet dibendung jeung disingkahan. Pilih genti sepasang leungeunang bule ngahantem kana anggota badan lawan. Satsuki bergaya. Dana aing kabodangan Allah. Mbah Bentar ngagerok kaget menahan kanyeri saterusna ngabangkeung mundur sabalengkah ka tukang. Tapi kekuatan daya tahan badan Mbah Bentar memang hebat. Harita gancang ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuhkeun di tangtunganana. Nang bule nyai tadi di Barjung Seri. Kenyataan anu bisa dibantah ku maneh sia goblok Bentar. Kabuktian 2 kali kekuatan panajang aing bisa terus laju ngahantem kana anggota badan maneh sia. Anu matak ceuk aing mah eueuh hartina eta kekuatan cahaya hejo anu ngabulan sakuju tangtungan badan maneh teh Bentar. Sabab bisa ditembus ku kekuatan panjang aing. Ya, edan. Aing asa teu percaya. Kekuatan panajang sinang bule bisa tetap laju nembus kana kekuatan cahaya anu ngabuleun sakuju tangtungan badan aing. Padahal mun ningali kana saneat nama sinang bule teh budak kalaki mangkat rumaja. Tapi geus boga kekuatan tanah lapisan anu hebat. Tapi aing masih penasaran ya. Pila aku kudu elih jajaten ku budak kamari sore. Aing era aku si Senep di katapang. Alah. Doakeun aing Senep. Ningali Mbah Bentar seganu keur ngahulang. Harita nang bule di Barjung Seri tu saeta deui.
Caitan aing geus dibuktikan jadi kenyataan sabentar. Bro, panajang aing, panarajang aing maju kena kana anggota badan maneh. Anu mata geus kudu ngagunakeun kakuatan ilmu anu aneh. Tarung jeung aing mah anjir. Sabab ilmu nu kitu patut mah moal aya hartina digunakeun ke tarung ngalawanan aing mah. Dina kayaan keur kitu harita ngacedek